Jolly old Saint Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now, you dear old man, whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney broad and black with Kak Matsya, sok rek kumaha deui. Wah, benar itu bisa gerak. Ari maneh kunaon juga nu baik obat kitu. Cicing maneh mah moal ngarti, ieu mah urusan negara. Wah, anger we rakyat tuh sangsarana mah. Ari maneh sinarian geus balik ieu. Astagfirullahaladzim. Lah, karuh ngadon tieun dagang teh euy. Kalem. Ngopi heula biar ganteng, Ngopi dulu biar ganteng. Beudi ududna euy. Ya. Tapi bayar ka warung udah menang nganyuk. Heeh, kayak kalem lah. Mun aing geus jadi anggota dewan heeh. Kunaon maneh geuning jiga nu radung sing kitu? Lah, puguh heueuh. Dagang teh tieun wae. Pusing aron nunggeuh we wungkul di toko teh. Cik atuh sugan boga solusi. Geus aya nama tepungan si kumis. Sugan we aya bong bolongan. Nah, geuning kalang ngahulang. Buru geura ini. Astagfirullahaladzim. Heueuh nya euy. Ieu tuh lah ini teh nya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarku ip. Geus beresan we. Ip senarin ka dia. Aya perlu ieu teh ka Mang Iman. Lah dah kitu juga mama. Ya perlu karena aya nyamperkeun. Ulah kitu atuh. Tapi da fakta kitu. Nya sih. Perlu lah mereka Ip. Jadi kieu ya teh Mang. Kala. Aya ngopi mah. Arek atuh. Oke. Tat. Kak, Cik adi sekedap. emang kak, Cik padang kopi yang hiji deh. pinang biasa ya. Suka pada gitu ya. Asal lah tuh kopi dah. Gimana dia? Nah, kabuna mah. Mana-mana ada kopi lagi. Ya, di mana-mana tamu nu disuguhan. Eta mah aturan imah batur, imah di imah urang. Jadi tamu nu kudu nyogan sorangan. Wah, aya. Manya 2000.
Atuh sabaraha? 10.000. Mahal teuing. Iya masa? Lihat tuh ya. Kita. Kayak tuh antosan sekarpi ah. Ya. Yang perlu nama jadi. Jadi kieu ya mah. Urang teh dagang sembako. Tapi dia bukan dia teh sedikit semua gitu. Terus? Ya tuh sugan mang iman lo tauhan sama pintar lu bisa ngaramekeun toko urang. Oh, dulu yang rame mah. Bayar di toko-tokona. Maksud teh panglaris. Oh, dukun gitu. Nah, eta. Ke Aya kan mahal, Sabaraha? 1 juta. Mahal teuing. Iya, tapi geus dimurahkeun. Ya, dulu 1 juta teh nya 500 ke syarat, 100.000 ke transport, 200 ke uang makan, terus 200 di uang jabatan. Oh iya banget tuh gitu mah. Mak, dia. Duitna kudu ayeuna. Lah dari segitu mah rumah mereka 500.000. Tes bayar tuh, tes kabel. Kira lah, katen kan? Ih, rahasia orang bohong ke mana? Ya. Tapi alamat tubuhnya di mana? Ih, kewe. Kayak datang jam 7. Alamatnya di WA tuh kurang. Oke siap. Teh, udah mau lama si Mimi karunya di imah lu baturna. Hai kopi itu kumaha? Wah, tuh kopi dan mengiman itu aman. Satu. Ini ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik, mana duit euy. Bagus sekali. Halo bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana mana Li? Di imah bos? Aya naon? Kadia ka imah penting. Ayeuna. Kayak tahun hareup. Ya ayeuna tuh. Ih, kebiasaan jalma ieu mah. Kayak itu teh juga Neng Intan Neng, antosan. Hah? Ayo naon ah? Tanya naon, oyong sareng we. Ah bade ka mana? Bade ka bumi Neng Intan. Bade naon? Kudu ge, si bos mi orang ka bumi. Oh. Ai Neng Intan tos di mana? Iya ah, uwi meser kopi. Kayak Neng Intan teh sebagai gelis wae. Iya atuh ah, apanan istri? Aa, suamina. Ih, ini pede. Neng, suami Aa jadi punya. Neng jadi tangkal nanya. Nah, gini. Pang, biar Aa bisa belayu nana hati Neng. Terus ah, mau pembauna? Jadi deh Neng. Terang tuh persamaan Neng sareng Cilik. Ente ah. Persamaan teh sama-sama aya di mata Aa. Oh, iya ah. Aa teh turunan bulenya. Neng terang. Palingan atuh waos Aa pirang. Ih, sugan teh pada ngagombal. Terus ah, hayu. Yuk. Enggak, Calik. Sangan bareng sekali. Tadi ah, pernah ke jalan. Oh, durian tuh. Udah ah. Iya, kopinya gak ditinggalin ah. Simpan we.
tahu sih. Bos, yang ngopi apa tuh? Beli hayang mah. Tadi urang aya panggilan kemana? Bagaimana bos? Ayo ditante. Ya aya tuh. Dia digerak beja. Kan sarata maneh modelan batur, urang urang curigaeun. Siapa tuh? Orang ayah obat orang. Mang Ade. Ya harus tuh gitu mah. Ai mau mana? Gimana mah sesana eta kok bagi dua. Ih, rugi atuh. Anu bagina saha? Terus akhirnya kemarin emang ade bukan mau kemana orang lain kontak si Iip. Ya tuh, akhirnya orang langsung ke Mang Ade nih. Assalamualaikum. Salam. Akhirnya mereka oke si Ali tinggal kontak si Iip. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha dukun teh geus aya? Nah beres eta mah. Akhirnya mah Iip tinggal nyiapkeun duitna. Sesana kepo ka ditu. Ka ditu ka mana? Ka alamat eta dukun. Ka alamatna di WA-keun ku urang. Oh, nya tuh ada gitu mah. Sip lah gitu. Aruman we. Pepe mangkat heula. Assalamualaikum. Bos kopi can mil. Aduh, kacang mah. Kalah wae lah cenah. Oke lah kalau kopi mah nya. Geus ya, kemarin kalau kopi heula. Tapi eta nih salah. Itu mang mareh mah. Iya teh pugu kamari manina sore teuing meureunna. Nyala awi, cumplang. Coba penyakit rek datang we. Usah mang banyak. Diobat kan mah. Obat mah karek 2 kali meureun nya. Sugan-sugan sikena cager. Ulah mah cari cadar. Nah, kegiatan ieu mah ya? Biasa we dia macu. Bantunya, nya ternyata mah bantuannya heula uingnya. Siap mah. Satu mil sama kira yuk yuk. Dua tuh yuk. Atuh kela, mau heula kopina mang adenya. Bawa ka dewe nya. Ya, siap. Sok tungguan dik. Assalamualaikum. Ade ke mana? Bukan katanya. Ade. Ya, kopina ya. Sok, urang ini. Jadi kegiatan itu nganu wae dong. Tanya Pak deui. Salah. Oh. Sok di dulu tak kopina. Si gua teh saha? Lain naon dia teh? Eta naonan? Kada kuing. Ieu mah refleks suka tarik naon. Oh. Perlu. Ya bisnis Mang Ade. Terus, jadi hidup lagi deh, sok beli kopi ya. Jadi enak only teh, sarana pasti ya. Aya bisnisan deh kita teh. Sure. Kita eueuh, aya mun aya duitan mah ya semangat. Yang sepupu atau aya duitan mah? Ah, kita masih kumaha sok ayeuna. Cara naon? Ya, iya. Oh, gitu. Gampang atuh sama. Gampang. Baik, iraha. Jadi rencana teh kita tinggal mana ka dieu. Kemudian orang di dia beberes. Siap-siap gitu. Kita siap-siap tempat nama lah di Cawang Mang Ade dia. Oh, di tahu mereka di set gitu nya. Bisa. Jadi ada mah tinggal ngebejan dari itu. Hmm. Dari situ mau kemana? Baru palingan duitnya. Oke, siap. Mana runta? Nah. Jadi ini kemana? Mulang. Main. Oh, terus hati-hati di jalan. Ya mulang ka dieu nya. Ah, itu ya, ya. Ada naon di mana? Tuh, ya. Assalamualaikum. Salam, nanti. Oke. Oh, ngomong siap, Haji. Kalau benar gitu itu tempatnya. Teh. Lah kasih teh sarang dukun anu sorti Mang Iman. Oh, sok ngacal gini. Ngaran mane Miftah Fauzi kan? Laras bah.
ngaran panggilan Iip, bener tuh. Mun leres. Nah, tanggal lahir 28 bulan hiji 85 atau 85. Mun leres. Nah, ngaran pamajikan manekin ngaran teh Hani Yuliani, bener. Mun leres. Kana abah biasa terang gitu. Apa tuh abah mah? Kan dina Facebook mah teman. Wes, sugan teh Saktriman Raguna. Gimana pernah milu IP? Apa IP? Terang mah. Nah, itu teh Institut Perdukunan Indonesia. Malahan tidinya teh menang sertifikat. Sertifikat ki. Nah, apalan sih sertifikatnya? Wah, nya ku zaman ayeuna mah aya pelatihan sagala dukun ge nya. Iya, atuh da kudu catatan gitu. Kalari abah teh saha nami? Ya, depan deui. Ngaran Abah Riman, Kiriman. Kepanjangan dari Rindu Mantan. Geus resepkeun ah. Kala hari ieu saha? Mana? Ya, nah, ieu teh asisten Aki. Ngaranna teh Bang Satria nya, disingkat Bangsat. Wah, ararane gitu. Ya. Ngaran abah. Atuh, ayeuna mah kudu segali teh. Ararane ngamingkat kainya. Jadi maksud mana teh kadirek naon? Kieu bah. Kuring teh boga toko sembako. Tapi dia bagi kali teh asa beuki iseun wae gitu tah. Sepi gitu nya. Atuh terus terang we atuh sok basa-basi kitu. Meta pang laris. Tah eta. Ya heula, tapi sisa duit nu saya tak bayar heula tuh sing nuna. Sugan teh rek poho. Anu pokok kana duit atuh. Kabegeun moal. Pokok kana soal duit mah bayar heula sok. Mun kalau bah. Boro atuh. Sabaraha bahasa teh sesana teh? 500.000 deui. Geus kadiekeun geura cicing sang itu. 500 ya. Oh, bener. Nuhun nya. Can. Teko Can. Kelas ada kosan mah. Da kocan teh Dadan Komara Chandra asisten Aki. Kan? Kumaha Mbah Kieu? Buru ka dieu geura. Siap. Tadi tuh ke dapur mawa gelas ka dieu kan yang emaan kieu. Oh. Buru nya. Siap Mbah. Mbah. Oh. Apa hidup kita? Siap, Bang. Iya. Diberi saya si Mitah ketua Bang. Iya, ulang harulang ya, sama. Fokus. Caruluk lantrang, caruluk lantring. Ini betapa puluh, Aki boleh nang tarang. Ini nih nyeri huntu, si Aki nyeri tarang. Sor puntu. Ya, apa no? Kala ari abah geus kosok kuntu. Geus sok buru beakeun, pugus sambil geus masuk puntu. Halo Doka. Sok beakeun. Ya, Terus bah. tah ayeuna apalkeun nya jampe teh Aki. Ieu jampe nanya kudu apalnya. Dung dung pret sukumang dudung kajepet ku pantau bupet tina karet dibetot ngajelek pret gitu sok coba Dung pret, suku mang dudung kacepet ku panto bupet anu tina karet. Dibetot pak perepet. tah itunya silahkan mana emang ayo beri apa kade pokoknya eta jampe dibaca sama emek ingin ke toko. Nah Mun ki gas enak mah gara balik jig kala teu kudu aya nu di puasaan. wah jeung Aki mah ngan ukur puasa nu wajib bae eta lakonan urang naon deui
Sob, anu mah geus jik balik. Ngapalkeun ke depo. Mun siap Ki. Ya. Lampang euy. Sukses bah. Duit duit. Sukses. Mana main langsung bagi-bagi duitnya. Siap, Bang. Sok buru lah. Proyek basah. Karena cicingnya lah ulah maka hayang Idinya hiji. Jadi hiji jeung hiji sabaraha? Dua. Adilnya. Dua kan hiji. Dua. Hiji. Dua. Tilu. Opat. Nah, ya. Opat serut dua? Dua nya. Jadi dua kali ya tah. Saya nu aneh itu. Ih, itu mah. Kan tadi hiji. Dua. Ya, dua gitu tah. Alah. Dompet asa tinggalin Punten Bah, dompet tinggalin. Anjir, rasa wawu jelema teh mah Wah, ieu makan depo